Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Silmi Putri Triansyah ti SMA ITB Tohir. Di dieu abdi bade ngabacakeun dongeng tentang asal-usul Surabaya. Zaman baheula di Kaler Jawa Timur hirup hiji buaya raksasa anu galak jeung kasieun. Manehna teh pangawasa walungan sarta mangrupa pamaksa anu kaciri dipikasieun ku kabeh sasatuan. Eta buaya teh ngaranna Baya. Manehna teh kacida alusna dina ngorok. Eta walungan oge ngalir ka Laut Lega. Di eta laut aya hiji hiu ganas anu ngaranna Sura. Manehna teh pangawasa laut anu dipikasieun ku sagala laut. Tapi Sura teh ngarasa bosen ngandahar laut unggal poe. Dina hiji poe, Sura indit ka walungan. Di dinya Sura moro anak kijang. Sura jadi kacanduan. Isukna manehna teh moro deui di eta walungan jeung meunang loba dahareun. Mingkin poe si Baya matak curiga lantaran hese neangan dahareun. Kusabab eta Baya teh neangan naon sababna. Pas ningali Sura keur newak monyet di walungan, Baya teh ngambek. "He Sura, keur naon di dieu? Ieu teh wewengkon kuring. Pira kurek nyokot dahareun kuring di dieu?" Ceuk Baya salari ambak ka si Sura. Lainna sieun, si Sura teh kalakah nantangan si Baya. Kumaha aing rek neang dahareun di mana ge? Da ieu mah lain wewengkon maneh. Ceuk si Baya. Akhirna mah dua-duana teh silih tarung lantaran dua-duana sarua kuat. Tarungna teh terus nepi poe ka poe. Kabeh sasatuan di leuweung oge kaganggu ku aya 21 galak nu teu sare jeung teu tenang. Akhirna 21 galak teh capek taya nu meunang sabab dua-duana sarua kuat. Sura oge kudu mungkas gelut ieu. "Sura, urang ge kudu mungkas gelut ieu," ceuk si Baya. "Kuring ge geus kolot, nya hayu atuh urang mungkas perang ieu," ceuk si Sura. "Ti ayeuna urang bakal ngawetas wewengkon moro urang. Muara teh ku atosna. Ulang ngalanggar watesna Sura, sabab maneh mah bakal ngarasakeun beluk sorangan." "Nya kuring satuju jeung perjanjian ieu." Sura akhirna indit balik deui ka laut asalna. Saenggeus sababaraha bulan, leuweung jadi tenang. Sabab eueuh gelut antara Sura jeung Baya. Tapi si Sura ngarasa gulinggah. Si Sura teh sono dahar daging kijang kawas baheula. Di laut loba, tapi teu bisa nyageurkeun rasa laparna. Si Sura teh bagja bisa mulang ka leuweung, wayahna kudu hati-hati. Meh teu katewak si Baya. Mangbulan-bulan Sura moro di walungan, teu katewak. Lila-lila Baya teh curiga, naha beuki ka dieu mangsana beuki ngurangan. Sanajan teu ningali si Sura di walungan, tapi si Baya teh nyaho eta teh kalakuan si Sura. Tuluy bara nyiapkeun rencana. Baya ngahaja newak kijang di sisi walungan. Tuluy Baya nyumput. Sura nu keur ngojay di walungan ningali eta budak kijang. Si Sura teh bingah pisan. Waktu rek mawa kijang ka laut, ujug-ujug Baya datang pikeun ngeureunkeun si Sura. "Heh maneh teh meuni eueuh ka era jeung sarakah pisan. Maneh teh boga lauk loba di laut, seueur pisan. Tapi kalakah moro di tempat kuring," saur Baya. "Yeuh Baya, mun maneh rek moro lauk di laut, mah kuring mah teu nyaram," cek si Sura. "Kuring mah teu resep kana lauk, komo kuring mah teu bisa langkung dina cai. Nya mun teu daek mah nu penting mah kuring geus nawarkeun ka maneh," cek si Sura pantun. Pas si Sura nyeret kijang si Baya teh geus kesel pisan tuluy nyerang si Sura. Kusabab eueuh nu rek nyelehan, perang sengit antara Sura jeung Baya lumangsung deui. Dina tarung sengit ieu Baya digegel ku Sura dina dasar buntung belah kanan. Sementara eta Sura oge digegel ku Baya nepi buntung.
buntutna rek copot. Di akhir pertarungan baya sugema geus bisa ngabela wewengkonna. Brengsek. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.